Cil. Ya. Ya. Kurang kelihatan ku ade di. Oh, sarua orang istilah teu panggih. Hah? Geuing. Kudu nyaho aing istilah teu panggih. Nu bener acil. Atuh kitu mau ngalongok teh ya. Sia aweun ngalongok serangan. Tah kitu atuh. Yo cek uang iyo uang ngomong. Ayo apa ini? Ini siapa? Kenapa ya, Pak? Nggak kolom. Iya saya. Baturan. Hah? Baturan di tahun Ayo bawa jam gitu sampai aing sieun. Babaturan. Hah? Babaturan. Malah jam gitu cuma di mana nya aing suat teh. Babaturan cenah. Hah? Babaturan geus ngajual kapol. Oh. Tapi bantu mah aing sieun atuh. Nah, ieu nya lah. Babaturan, udah babaturan. Ayo di, ayo bejana geuing jeung pada si Acil. Dia ngobrolkeun. Ayo mah. Iya si Acil teh. Dia teh nanyain itu si Acil teh. Cil aya ade di kamar jalan lumpo cil teh. Cuma teh geuing cenah. Anteu kita Pak. Anteu Pak ieu dasar budak geuing mah. Cuma kumaha jeung maca geus sebut geuing semua. Saya kalah laknat kalau mah sukaeun lagi. Dan tempat kita tong percaya apa nya lu goblok bieu. Wah, aing sudah naon, bageron teh penting. Geus aya gini lah. Ini teh lah. Saking sabudak. Ayo Pak. Ya, ada di kemana? Aya perlu cenah aya kepentingan. Lah maneh mah kitu Acil. Yeuh, ada teh jag-jag baringas. Usah disebutkeun geuing. Kualat sia teh. Anjing. Kitu dasar budak peutik sia teh. Angong sia teh mun budak deket lu aing mah. Sok sia. Bebejak cuma loyok. Der ya aing mah. Wah, ya si budak ya. Saya ngomong saja. Wah, ya si budak ya. Cuma loyok. Goblok, montong. Dia ka dewa.